Wilujeng Peuting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade memperkenalkan kelompok 2 ti kelas 10 MIPA 7 SMAN Tilu Bandung. Kanggo mayunan tugas pelajaran bahasa Sunda nyaeta bade wawancara ka tokoh anu tos tiasa janten teladan kanggo abdi sadaya. Sateacana abdi ngahaturkeun hatur nuhun ka kasemagan Bapak kanggo diwawancara nyaeta Om Iwan. Ya, atur nuhun. Perkenalkan Abdi Erik Floyd. Perkenalkan nama Abdi Andreas Adeksa. Perkenalkan nama Abdi Syifa Nur Azizah. Perkenalkan nama abdi Faiz Altigo. Perkenalkan, nama saya Rafa Dami Siregar. Ya, langsung wae ke pertanyaannya, Pak. Ya, diperkenalkan heula. Oh, nya mohon. Wilujeng wengi nepangkeun nami abdi Iwan. Enten narasumber di wengi ieu manginten ya. Mangga langsung wae kana bahasana. Oh. Ya. Halo. Ya. Biasa dimulai. Siap. Pertama-tama, Bapak biasa perkenalkan diri Bapak. Wilujeng wengi nami abdi Iwan. Abdi kagungan toko kue keju Cheese. Mohon. Dame. Nomor 2 Dame. Naon wae riwayat pendidikan Bapak? Riwayat pendidikan abdi SMP di SMP 5, SMA di SMA 3 oge sami sareng aranjeuna kuliah di Unpad S1, S2-na di Unpar nyandak Magister Manajemen. Sakitu riwayat pendidikanna sareng aya seueur kursus oge, kursus kue utamina mah kanggo perkembangan toko kue kejuna. Abdi terus aja ya. Terus wae nya. Abdi Tadi teh habis kuliah Unpad S1 apa ya, Pak? Iya. Ngenyandak S2 di Unpar, Universitas Parahyangan, jurusan Magister Manajemen, Akuntansi Manajemen. Sareng kanggo kursus kuena, abdi kantos kursus di Taiwan, di Cina, di Shanghai, di Korea, di Australia, di Prancis. Ya, Pak. Ya. Ti iraha toko cheesecake didirikan? Toko Cheesecake and Friends di Ngawitan buka tahun 2004 di sasi Juli. Sepersiapanna kirang langkung genep sasi sateacana, mulai toko buka, mulai icalan sasi Juli 2004.
Eh, dalam ngajalankeun bisnis cheesecake aya kesulitan nggak Pak? Ya upami kesulitan sih pasti ya aya wae gitu ya. Eh, Seueurna sih kesulitan dina bahan sih. Bahan teh kusabab cisma hoyong ngajagi kualitas ya, kualitas kue di awal dugi ayeuna ge alhamdulillah eta salah satu kiat kiat suksesna pangintennya kiat untuk bertahan sampai dugi ka ayeuna eta kualitas kuena alhamdulillah tiasa dijagi teras gitu. Kesulitannya sih memang bahan masih impor ya, masih ngadongkapkeun ti luar negeri. Eta teh sok ada kendala di biasanya di pelabuhan ada kendala sok katahan di pelabuhanna janten sok rada telat gitu dongkap barangna. Ai Bapak naon wae strategi anu dipake Bapak janten usaha Bapak lancar jeung sukses? Eh, Tiasa diulangi pertanyaanna. Kedap. Naon wae strategi anu dipake ku Bapak janten usaha Bapak lancar jeung sukses? Ya strategi sih ngajagi kualitas ya itu utami kontrol ya diawasi ya si produk dari proses di proses penerimaan barang sampai barang jadi jantan karyawan oge aya pelatihan sareng strategina selain tadi ya hoyong jantan tuan rumah yang baik aja dan tuan rumah yang baik di kota Bandung ya itu sih. Nah sih Bapak milih bisnis cheesecake gitu daripada nu lainna gitu. Da upami telepatna aya di lasunya Pak eta teh. Mohon jelasui. Nah, Bapak milih bisnisnya cheesecake gitu. Naon? Mohon kusabab resep kue keju ya. Dan awalnya memang resep kue keju cheesecake kapungkur upami milarian kue keju teh rada ayana di toko kue tertentu seperti di hotel pastry hotel anu Arageung gitu di Bandung sareng variana seueur di tidinya panginten kaidean janten muka nyalira supados teu meser deui di mana ada mal we nyalira. Ai Bapak dapat inspirasi ngaran cheesecake di mana eta teh Pak? Tina keju sih nami cheese teh gitu. Awalna janten supados nyambung sareng produk nu diical eta unggul. Inspirasi kanggo nami nama. Ai di masa pandemi siga ayeuna gitu Pak. Naon sih dampakna ka bisnis ka usaha nu Bapak dia cheesecake gitu. Ya, upami dampak pandemi kasadayana ya ini mah sanes ka cheese unggul panginten ya. Seueur oge dampak-dampakna kan sanes ya dari tina jam operasional upamina ayeuna mah kan dibatasin kan kapungkur mah toko cheese teh bukana di tabu salapan enjing dugi tabu salapan wengi
Tapi ku sabab aya pandemi ieu operasional buka tokona di tabu 10 dugi tabu 6 sonten. Kapungkur tiasa 2 shift padamel, ayeuna 1 shift padamel. Itu kendalana ayeuna teh. Bapak ada tips untuk anak-anak muda dina ngalaksanakeun usaha atau ngadirikan bisnis nggak Pak? Tips nama panginten ya, kedah ulet ya, giat gitu ya, ulah pantang menyerah, ya Bismillah lah kalau misalnya saya Muslim ya, Bismillah sama minta restu dari orang tua itu sih, doa orang tua yang memang lebih hebat ya itu doa orang tua. Alhamdulillah didukung oleh orang tua jadi enten sepotos ayeuna gitu. Sareng upami dina produk ya jaga kualitas ya panginten eta. Oke, Kalau Bapak ya atau saran kanggo abdi jeung rerencangan abdi gitu Pak? Saran ada ayeuna mah ya marulang kali ayeuna mah harebat ya pemikiranna pada kreatif gitu. Insya Allah lah kalau misalnya memang aya keinginan, ya pasti aya jalan gitu ya. Itu aja sih. Atau mungkul. Oke, mun kitu hatur nuhun pisan Om Iwan atas kesediaana di wawancara. Abdi jeung rerencangan abdi bade undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.